Assalamualaikum, kita ketemu lagi dengan pelajaran bahasa Sunda. Kali ini akan membahas rarangken barungkaan. Yuk kita mulai berdoa dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Contoh rarangken barungkaan aya dina kalimah awakna katindihan ku ieu kai. Kecap katindihan nyaeta kecap asalna tina tindih katambahan ku rarangken kaan jadi katindihan. Kecap katindihan mangrupakeun kecap pagawean teu kahaja. Artina kata katindihan merupakan kata kerja yang menunjukkan tidak disengaja. Kalimahna Ani kanyahoan nyumput di kolong meja. Artina Ani ketahuan sembunyi di bawah meja. Kanyahoan artina ketahuan. Kecap asalnya dari nyaho atau kata dasarnya dari tahu. Contoh kalimat lain yaitu Budi kasarean di hareupeun TV. Artina Budi ketiduran di depan televisi. Kecap kasarean asal kecapna tina sare ditambahan ku rarangken barung kaan jadi kasarean. Kasarean artinya ketiduran. Ketiduran adalah keadaan yang tidak disengaja atau kaayaan nu teu kahaja. Demikianlah materi tentang barungkaan. Sampai ketemu di materi berikutnya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.